Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u jeung ari nu kaopatna as-sa'yu eta sa'i baina Sofa antara bukit Sofa wal Marwati jeung Marwah sab'a marratin kalawan 7 pirang-pirang balikan. Wa syartuhu jeung ari syaratna itu sa'yu ayyabda'a eta yen ngawitan atawa ngamimitian jalma fi awwali marratin dina mimiti balikanana bis Sofa ku bukit Sofa wayah tamu jeung nungtungan jalma bil Marwati ku Marwah wayusabu jeung dihitung-hitung naon dihabuhu inditna jalma minas Sofa ti Sofa ilal Marwati ka Marwah marrotan kana sabalik. Wa auduhu jeung balikna deui jalma minha ti itu Marwah ilaihi ka itu Sofa marrotan kana sabalik. Wa auduhu takdirna wa yuhsabu uhro anu sejen. Wa Sofa jeung ari Sofa bil qasri kalawan dibaca qasor torpu jabalin eta tungtung gunung. Torpu jabali abi kubaisin eta tungtung gunung abi kubes. Wal Marwatu jeung ari Marwah bipatil mimi kalawan patah mimna alamun eta ngaran alal maudi'i kana hiji tempat al ma'rufi anu dikenal atau dikanyahokeun bima kata ku Mekah. Nomor kaopat tina rukun haji teh nyata sa'i antara bukit Sofa jeung Marwah kalawan 7 kali. Ari syaratna sa'i ayyabda'a fi awwali maratin bis Sofa. Syaratna sa'i teh kudu ngamimitian ti Sofa ditungtungan di Marwah. Ari Sofa ka Marwah lempang tim mimiti Sofa ka Marwah teh dihitung sakali gitu. Jadi teu kudu bolak-balik. Ti Marwah ka Sofa eta oge dihitung sabalik. Jadi lamun init ti Sofa ka Marwah sabalik, ti Sofa ka Marwah berarti geus ti Marwah ka Sofa geus menang 2 balik. Sofa bil qasri. Sofa dibaca qasor eta teh tungtung gunung abi kubes. Marwah dibaca patah mimna eta ngaran kana hiji tempat anu geus pada kenal pada dikanyahokeun anu aya di Mekah. Kitu deui tungtung gunung disebutna teh Gunung Koinuko. Sabaraha jarakna antara Sofa ka Marwah? Jarak Sofa ka Marwah teh kurang leuwih 770 siku. 770 siku. Atuh lamun dijadikeun meter, lamun sasikuna 50 cm, maka ngan ukur sabaraha eta teh 435 meter. Teu setengah kilo acan eta teh. Deui jarak Sofa Marwah teh 770 siku. Lamun sasikuna 50 cm
Berarti jarak Safa Marwah teh dimeterkeun ngan ukur sabaraha? 385 meter. Teu setengah kilo acan. Jajaran kalima ti handap. Wa aslu sa'i jeung ari asalna sa'i al isra'u eta gancang, kegancangan. Wal muradu jeung ari nu dimaksud bihi kusai huna di dieu mutlaqul masyi eta mutlakna leumpang. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ayam sia yen leumpang jalma ala haniatin netepan kana alon-alon laun lah. Awala sa'i dina mimiti sa'ina wa akhirahu jeung dina akhirna itu sa'i. Wa ya'du jeung lumpat saha adzakaru lalaki, maksudna lumpat teh leumpang ngincig rada gancang gitu. Ae yas'a tegasna lumaku, leumpang lumaku. Jalma itu atawa dakar sa'yan kalawan lumaku sadidan anu banget pil wasti dina tengah-tengah. Payamsi maka leumpang ieu dakar ala haniatin hainatin netepan kana alon hatta yabqa sehingga yen tetep bainahu antarana itu dakar wa bainal maili jeung antara garis al ahdari anu hejo al muallaki anu digantungkeun dicantelkeun biruknil masjidi kana tihang masjid ala yasarihi netepan kencaeun itu masjid. Naon qadru sitati adruin jadi fa'il tina lapad itu tuh hatta yabqa nu tadi ukuran genep pirang-pirang siku. Payadu tah lumpat ieu dakar hatta yatawassatu sehingga nengah-nengah dakar bainal mailaini antara dua garis al ahdaraini anu hejo duanana al muallaki anu dicantelkeun digantungkeun. Naon ahaduhuma salah sajina itu mailain piruknil masjidi dina tihang masjid. Wal akharu jeung anu hiji deui bidaril abbasi eta tetep di Darul Abbas. Payamsi maka leumpang dakar hatayan tahi sehingga yen beres paragat beres ieu dakar ilal marwati nepi ka marwah. Wa idza ada jeung di mana-mana balik ieu dakar minha ti itu marwah ila sofa ka sofa masa tah leumpang dakar pi mahali masyihi dina tempat sa'i na dakar wasa'a jeung sa'i dakar pi mahali sa'ihi dina tempat sa'i na dakar. Kumari awewe wa amal unsa anapun ari awewe wal hunsa jeung wandu pala ya dawani tah ulah lumpat ieu unsa wal hunsa. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ayakula yen maca sakulun saban-saban saurang minhum ti itu dakar unsa jeung hunsa pisaihi dina sa'ina kulun kana lapad rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam barisanalah Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka
a'azzul akramu akram. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa umratan mabruran wa dzanban maghfuran wa sa'yan maskuran wa tijaratan lang tabur. Ya azizu ya ghafur. Allahu akbar salasan kalawan 3 kali. Walhamdulillah Allah walillahil ham. Allahu akbar. Alama hadana. Walillahil hamdu. Allahu akbaru alama hadana. Walhamdulillahi alama awwalana. La ilaha illa wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'ajja jungdahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Summa yad'u tuluy ngadua kulun bima kalawan doa saa anu karep kulun dainan kalawan agama wa dunyan jeung dunia. Luhureun syair qauluhu wa sofa bil qasri wa asluhu jeung ari asalna sofa al hijaratu eta batu al malsu anu alus anu lemes wal wahidatu jeung ari mufradna sofatun eta sofah kahaso saperti lapad haso hasotun mufradna lapad hasoh. Sairna grasok asarat isarah mahbubah. Isarah mahbubah bitorfil aini kutungtung panon kalawan tungtung panon. Jipata ahliha karena kicepan ahli atau keluargana mahbubah. Isarata mahjunin kalawan isarah jalma anu prihatin. Walam tatakallam jeung teu ngomong itu mahbubah. Paaikontu maka ngayakinkeun kuring anna torpa kana saestuna paningali qad qala eta nyata nyarita ieu torpa marhaban kana lapad marhaban bagea wa ahlan jeung selamat datang wasahlan jeung kagampangan bil habibi kalawan papanggih jeung kakasih al muttayami anu dituturkeun wa qauluhu jabala abi kubes sumia dingaranan itu jabal bidalika ku itu kubes ku itu abi kubes li anna sayyidina adama eta karna saestuna Gusti urang sadaya adama tegasna Kangjeng Nabi Adam alaihi salam iktabasa eta ngahurungkeun itu Adam minhu tina itu jabal annaro kana seuneu alati anu bi aidin nasi anu tetep dina pirang-pirang tangan manusia. Nya iktabasa teh arti asal mengalap gitu. Nyokot. Nya. Nyokot. Wal marwatu bipatil mimi wahia jeung ari itu marwah abdulu eta leuwih utama minas sofa tibatan bukit sofa ala rajihi netepan kaul rajih li annaha karna saestuna marwah al maqsadu eta tempat anu dituju tempat anu diseja. Jabal abi kubes teh
ayeuna mah jadi istana kerajaannya. Di lamun neangan Jabal Abi Qubais ayeuna eueuh geus didoser ayeuna mah dijieun kerajaan eta, dijieun keraton kerajaan Arab Saudi. Wa baqiya wa baqo jeung nyesa min arkanil haji tina pirang-pirang rukun haji naon al halku dicukur awit taksiru atawa digunting. In ja'alna lamun ngajadikeun urang sadaya kulan kana saban-saban sahiji min huma tina itu halku wa taksir nusukan kana ibadah wa huwa jeung ari ieu kaul al masyhur eta kaul masyhur. Fa in kulna maka lamun ngucap urang sadaya annakulan kana saestuna saban-saban sahiji min huma tina itu halku wa taksir mana istibahata mahdurin kana ngalap menang anu dicegah, kana ngalap menang anu dilarang. Falaisa tah lain itu halku wa taksir minal arkani eta tetep tina pirang-pirang rukun. Oh baca lah. Aya deui tina sawareh rukun haji. Sawareh tina rukun haji salian anu opat nyata nyukur buuk atawa ngagunting buuk. Rek dicukur rek digunting. Biasana ari halku mah ieuna kana botak eta teh. Halku jeung taksir ieu teh kaasup rukun haji. Lamun urang ngajadikeun kana eta halku jeung taksir kana ibadah haji. Malah eta halku jeung taksir diasupkeun rukun haji teh ieu mangrupakeun kaul anu masyhur. Di lamun pendapat madhab Imam Syafi'i umpamana halku atawa taksir diasupkeun kana rukun haji jadi rukun haji. Ngan umpama eta halku jeung taksir diasupkeun kana rukun haji ieu teh mangrupakeun kaul anu masyhur. Tapi lamun umpamana urang ngahukuman bahwa halku jeung taksir eta mah ngan sakadar meredih kamenangan kawenangan deui ngan sakadar meredih kawenangan perkara anu dicarek dina sajero ihram maka halku jeung taksir eta teu kaasup rukun haji. Tah ieu mah kaolna kaol dhaif. Panari halku jeung taksir teh eta teh ieu mang tahallul. Lamun tahallul eta nya dicukur teh nya halku taksir tahallul. Lamun asup kana rukun haji diasup kana rukun haji eta masyhurna memang kitu asup rukun haji. Ngan tapi lamun ayeuna tahallul teh ngan sakadar nyuprih supaya menang migawe tina perkara anu dicarek salila keur ihram tah eta mah kaolna kaol naon dhaif. Tina anu tadi eta teh anu tadi logat tilu jajar kahanap cenah tadi logat afdalu kahanapna ya wa qauluhu ing ja'alna kulan min huma nusukan aya teh ai ibadatan tegasna kana ibadah wakana jeung bukti naon al aula anu leuwih utama ayakula eta yen
nyarita ieu musonib atawa syarih anu nyarahan kana lapad ing ja'alnahu nusukan. Naon sababna? Lianna rukna karna saestuna rukun ahaduhuma eta ari salah sahijina ieu rukna kama eta saperti perkara ya dulu anu nuduhkeun alaika nama naon atambiru bahasan bi'ao kulapad ao matak bahasana halku awit taksiru eta tadi mang ahaduhuma eta ari salah sahijina itu rukna jeung nusukan kana nusukanana jeung rukna wayakfi jeung cukup huna di dieu nusukan aw rukna naon asy'ru buuk al khariju anu kaluar an haddir ra'si tina batasan sirah kama saperti perkara soroha nu mertelakeun bi kana masa romli bihilapihi kalawan bedana sya'ru pil wudu'i dina keur wudu. Wa qalu jeung adawan musannif lapad huwa al masuru ay al mutamad wa huwa jeung ari masur al mutamadu eta kaul mutamad. Wa qalu jeung adawan musannif lapad paingkulna annakulan minhuma ay minal halqi tegasna tina dicukur wa taksiru awi taksiru atawa digunting. Wa qalu istibahata mahdurin ay mamnuin tegasna nu dicarek dicegah bimakna muharramin kalawan makna anu diharamkeun alai ka jalma qabla dalika dina samemeh itu ihram minal hadri tina lapad hadrun wa huwa jeung ari hadru al man'u eta nyegah bimakna tahrimi kalawan makna diharamkeun. Wa qauluhu palaisa minal arkani palaisa lain itu halku wa taksir halku awi taksir minal arkani eta tetep tina pirang-pirang rukun doipun eta kaul doip puntennya nu tadi salah bae mah lain kana nusukanna jeung rukna nu tadi teh nu tadi ahaduhuma geuningan kana halku jeung taksir punten eta katingalina tidinya tadi ahaduhuma halku jeung taksir wa yatarattabu ala jali kulin minhuma nusukan annahu saestuna jalma yusabu eta diganjar jalma alaihi netepan kana kulun teh halku atawa taksir teh wa ala jalihi jeung netepan ngajadikeun kulun istibahata mahdurin kana nyuprih meunangna anu dicarek anau saestuna jalma la yusabu eta teu diganjar jalma alaihi netepan kana ieu kulun. Wa yajibu sareng wajib naon takdimul ihrami ngaheulakeun ihram ala kulil arkani manderikeun sakabeh pirang-pirang rukun as-sabiqati anu ti heula. Pok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ngaheulakeun ihram. Berarti ihram teh naon? Hah? Tegasna ngaheulakeun niat haji samemeh rukun-rukun haji anu sejena. Sehingga lamun niat ngalakonan ibadah haji ihram teh dipanderikeun maka hukumna teu sah hajina. Tingalikeun tulikeun sarahna lah. Wa yajibu takdimul ihrami aya wa takdimul wukufi jeung wajib ngaheulakeun wukuf ala tawafir rukni manderikeun tawaf rukun wal halqi jeung dicukur wa taksiri atawa ngagunting wa taqdimut tawafi jeung wajib ngaheulakeun tawaf ala sa'i manderikeun sa'i
in lam yub'an lamun teu dipigawe itu sa'i ba'da tawafil kudumi dina sabada tawaf kudum. Fahaza maka ari ieu qauluhu wa yajibu takdim isyaratun eta isyarah li tartibi kana tartib. Wa huwa jeung ari tartib wajibun eta anu wajib fi mu'dhamil arkani dina gegedena pirang-pirang rukun. La fil kamali lain dina kasampurnaan. Li annal halqa karna saestuna dicukur wa tawafa jeung tawaf la tartiba eta teu aya tartib eta tetep bainahuma antarana halqa wa tawaf. Paya juju maka menang naon takdimul halqi ngaheulakeun dicukur ala tawafi manderikeun tawaf. Wa takdimu tawafi jeung menang ngaheulakeun tawaf alal halqi manderikeun dicukur. Wa juju jeung menang naon takdimu sa'i ngaheulakeun sa'i alaihima manderikeun itu tawaf jeung halqi ba'da tawafil kudumi dina sabada tawaf kudum. Gitulah. Terakhir tadi sa'i teh lempang 7 kalinya 7 balikan. Eta teh ngagambarkeun perjalanan Siti Hajar waktos milarian cai. Tapi buktina ari cai nama aya di mana? Dina dampal sampai hanapeun dampal sampean Nabi Ismail anu orok. Jadi ieu teh nuduhkeun bakat ku kudu-kuduna urang usaha. Walaupun rezeki nama atawa hasil nama mungkin gitu. Teu jauh-jauh teuing ti diri urang teh. Di wajib we usaha mah gitu. Siga ieu seru serbu. Usahakeun mah tuluy usahakeun ulah eureun. Modal maneh ayeuna aya SMS-eun SMS. Aya ajakeun ajak. Boa-boa teuing rezekina mah di dieu keneh gitu. Tapi nu pentingna usahana gitu. Ulah ngalap cukup ku nu aya. Mun ngalap cukup ku nu aya nya sakitu-kituna. Ngalap cukup ku nu aya. Wa arkanul umroh teh naon? Surah kitu wallahu a'lam.